Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadir di video ayeuna mah bade ngadamel nyata direnovasi pembangunan madrasah ya nu ti kamari atos di video cana ngala-ngala bangsa parabotna nyata bangsa Awi nyana kaina teu payun mah paya teu di video panjang ngan saukur dina video short tungkul. Tah ieu kaayaan madrasahna ya di lantai 2. Nah, kentengnya terus diturunkan, namun tadi te kabujengnya menurunkan anak te kabujeng videona. Tah ya lokasi di pengkeren madrasahna kawas kieu tuh. Lokasi di pengkerana pasawahan. Tah di lebatna kawas kieu ya terus diturunkan kentengna karena tos ruksaknya bangsa kaina imah kur ngagentos kai hungkul. Tah ieu sapalihna bas nanya bas tukang kaina tah tukang kayu ieu tukang kayu keur kanggo ngadamel lespang nya di luhur. Tah di antara basna ieu teh aya deui anu di lancingan koneng sami bas eta tah. Tah ieu bas ieu. Tah anu dipengker ieu nuju ngadamel STGR teh panincekannya kanggo ngadamel ke masangkeun lespang supados henteu cangkeul nya kanggo eta tatih urang di dinya karena lamun di pengkereun bari tatih mah urang teh bakal cangkeul engke tah. Jadi kawas kieu ieu. Ieu anu nyodor-nyodor kai di lebat ka luhur. Jadi berbagi-bagi ya. Nu damelna seueur dieu teh. Nuju atos arwi sapalih ya totos narurunkeun kenteng tadi. Tadi pengker masih ngadamelkeun STGR ya. Kanggo panincekan. Ngadamel STGR teh nya panincekan we ngarah henteu eta nun teh ngarah teu luhur teuing. Ngarah teu cangkeul. Anu di luhur anu ngasong-ngasong kai jeung nyanakan kai ieu tos ngadamel usuk, tos masangkeun usuknya kada usukna ku kai. Ku kayu atau kayu teh nya ku kayu tah usukna ku kayu pake kayu. Tah ieu lokasina sapertikeun kieu tuh kondisi bangunanna tos mulai digantinya kai anu barurukna mah anu rarobohna mah digantian tah ieu keur masang nu keur maku anu nyanakan pokokna mah berbagi-bagi we tuh lokasina. Tah simbang ieu rek maku ieu. Itu di luhur nyongclo. Itu lokasina tinggal di persawahan. Indah. Jadi cuacana keur pokokna mah keur hade we cuacana teh keur halodo itu keur panas. Ya lokasi. Tah bisi ningali channelna di luhur pas ningali YouTuber Sangulat. Tah ieu teh namina teh Kampung Sangulat. Nah, ieu teh Kampung Sangulat guys nya. Baraya ieu teh Kampung Sangulat namina teh. Tah ieu lokasi itu menuju perombakan bangunan madrasah atau pesantren ya. Tah si bapak-bapak ieu tos istirahat. Tapi nu damel mah damel aya di handap kitu. Anu nyodor-nyodor kai ngeureuyeul. Tah yang nyodor-nyodor kai sapali jadi anu masangkeun sapali anu naikeun nyodor-nyodor di lebet di luhur pokokna mah komplit we. Ieu mah masih kana di part hiji nya, ieu mah panjang-panjang teuing videona. Oke, bakal dilanjutkeun deui kana part 2. Tah ieu teh simak heula ieu can beres ieu. Iya can beres masih aya keneh 3 menit deui. Bari ningal lokasina kumaha di dieu tah bami nu teu acan subscribe nya nganggo ngikuti channel ieu sok mangga subscribe di like oge nya supados biasa berkembang jadi ningalikeun nya kaayaan di kampung karena anu di posting na channel ieu mah kaayaan posisi lokasi perkampungan pokoknya perkampungan nya nu aya dina ieu mah perkampungan perkotaan kadang-kadang gitulah bari ngevlog. Tah ieu sim kuring ya di luhur. Ieu teh nuju narimaan kai.
sim kuring nuju nerimaan kai lah aja kanggo kaluhur di pengker itu tos beres ada esteger tos beres iya masih kena nemaan kai seueur ya seueuran ngarah tere tuh itu ti pengker nu ngadamel esteger atos tos kapayun tuh tos beres pengen nyamperkeun ieu lokasi di payuneun pasantren kieu lokasi barudakna nuju libur menu aya tuh sakola sapalih barudak dunia teh ayeuna teh istirahatnya tos lohor tuh tos bade lohor maksudna tos anu taruang sapalih mari ngaropi akhir di pengker teh tuh tos beres ayeuna mah tuh masih aya keneh di ampih-ampihkeun nu tos teu kaanggona bahan-bahanna pamitos di pengker mah ye bade naik ka luhur ngiringan di luhur ke pamitos beres di dieu oke mantuan ka luhurnya pokona mah beres saurang-saurang gitu supados cepet damelna teu lami-lami teuing ayeuna mah ka luhur tuh ngalih ayeuna mah ka luhur ya di luhur anu nembe tos ngadamel esteger teh tos naik ka luhur di luhur milu maku pokona mah sadamel-damel jeung batur masang-masang usuk si manggil cenah bari diajar ya pokona mah dina umum mah kedah gaul sosialisasi jeung batur anu teh tiasa ge janten tiasa nya seueur anu ngawartosan pokona mah dina umum mah tuh mindahnya tempatna oge di dieu mah tuh lokasina sapertikeun kieu ieu namina Kampung Sangulat tan acan subscribe manganya subscribe kade ngun bantosan kasadayana nu ninggal video ieu siap tuh kaindahan pokona mah indah sekali kasih mang ieu keur taterekelan keneh ieu pangadurukan di handap pernah haseup kadetnya teu hilap anu tacan subscribe mangga subscribe bantu like oge nya like ayeuna mah balik we heula enjing lanjutkeun deui di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.